Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aduh, alhamdulillahnya tiasa tepang deh ya di Burahol FM di acara borangan ya. Ngebodor, tapi babarengan gitu. Program anyar ya di Burahol FM. Alhamdulillah kamari urang perantos kasumpingan Haji Hasan di Nagara Amarta. Kudu tilu kalinya sabga dia. Alhamdulillah urang banyak kasumpingan salah sawios tokoh gitu tanya. Tokoh perfilman lah gitu nya. Tiba budak. Atur nuhun Pak Haji Hasan tos jabung tuh malapung Allah. Ngiring aub di Burahol FM. Mudah-mudahan cing panjang, mudah-mudahan ke kapayun-kapayuna Haji Hasan tiasa imprem deui dina acara borangan Burahol FM. Gitu. Tapi sim kuring di sana sebagai ngabahas Haji Hasan. Haji Hasan. Tapi sim kuring teh tinggal itu. Iya nah tuh tinggal istilah. Raksukan Allah. Di topi. Pakai wardrobe. Wardrobe. Baju jersey. Anak training. Sok sanajan ieu tapak tetambalan. Lain tetambalan balong. Turut ieu calacah tekar rokok. Eta jersey mana? Eta jersey Cikuray kan? Cikuray FC. Nah, cing cirining sim kuring bakal mawakeun teh mah aya patulapat talina jeung agama. Nah jadi agama. Jeung olahraga. Dan memang kalasan ari sim kuring mah mata kiri kan guru olahraga lalawaran teh guru olahraga. Aya nu beuj-beujan guru kesenian memang kau. Eta mah dunia lain lah itu. Lamun hiji waktu bisa ada selon-selon kan seni gitu. Nah, hiburan bari ngahasilkeun kan gitu. Nah, gitunya. Nah, kan secara guru olahraga ya sim kuring tangtu boga pengalaman anu loba. Urusanana di sekolah jeung murid gitunya kaitanna jeung murid. Kungsi hiji waktu sim kuring teh naon? Nyelangan guru kelas kan. Guru kelas. Kabeneran si guru kelas teh teu tiasa lebat, teu tiasa masuk lah ieu nama. Teu bisa tugas. Nah, nya meureun kabeneran aya sim kuring gitu nya. Kosongnya se moyahna cenah Pak Eden. Pak Eden, kok saya mau nyebut Aden. Sanes-sanes Cep Aden mah jadi Pak Eden. Cep Aden mah tatanggal. Gitu. Paling paling. Nah, gitu nya. Punten cenah Pak ngawiat murang kali. Aduh, cing teh budak. Kumaha mangganing cing teh abi pen guru olahraga cing teh. Sementara na pelajaran naon Bu? Matematika. Aduh, cing teh Bu. Abi teh tiba heula teh paling kana matematika teh. Lain terasa, lain. Kan belak. Ngarumasakeun, tapi keun bae lah. Da urang teh tanggung jawabnya bari nulungan babaturan, karunya keun. Asup ka kelas teh cek. Assalamualaikum, jeung barudak. Waalaikumsalam. Barudak ayeuna pelajaran naon? Aja langsung make bahasa Sunda da urang Sunda urang teh. Pelajaran matematika paho cenah. Tah kusabab si ibuna teu aya, ayeuna mah jeung bapa heula. Wayahna kan kusabab bapa mah jujur we, bapa mah kada belet, rada kurang bisa karena matematika daripada ngitung-ngitung angka, ngitung-ngitung lah algoritma nu kalar itu daripada salah mending kene entong. Mending urang mah ayeuna diajar ngitung nominal duit. Aing ngitung nominal duit mah kata-kata bisa. Apa budak sakaya jeung nini nu pikunin ngadadak inget kan duit mah kan gitu. Hejo kan duit. Nya apa siap setuju gitu nya. Oh, cenah urang kawitan. Si barudak cing teh. Ari 50.000 tambah 50.000 sabaraha? Cek barudak teh. Cek saya teh 100.000 cek barudak teh. Bu, 100.000 maksud. Tapi ya teu gampang ka Ibu kayak gitu kan. Berarti bener jawaban budak. Bener, atuh ka Ibu hungkul. Cah, bener pinter barudak cing teh. Ari seberapa itu 100.000 tambah 100.000? 200.000. Bu, bener deh wae da ka Ibu atuh gampang. Cing teh geus cing teh naik deui barudak ayeuna cing teh. 500.000 ditambah 500.000 1 juta. Nah, jadi kan 1 juta cing teh. Kan 1 juta. Lain tinggal tambahan. Gitu karita. Kari ngajawab 1 juta. Aduh, ai kok godeg. Mikir kuring teh ya, mikir. Lain bisa karena rek di barere baru-baru. Jual 1 juta. Nah, abong barudak keun berak. Jadi kalian ahli nah.
Kan cek eta keterangan ge mun hiji perkara dibikeun kan oleh ahlina tunggu kehancuran anak contohnya eta setuju kudu nama 1 juta gitu ya mikir tak aku gitu sih wah mah balik dia menteruskan pelajaran matematika dah gitu teh sih kuring mikir tuh wah lamun hiji perkara dibikeun kan lain ahlina mah bener enggak sekieu barudak cing teh keun bae sok sanajan pelajaran matematika urang ganti aku pelajaran olahraga cing teh kitu gue eta mah ahlina bapak prakana bapak moal aya salah oh pas setuju eta setuju deui wae setuju geus aya mah cing teh urang diajar sejarah olahraga cing teh sejarah cabur-cabur olahraga gitu cing kuring teh nyapa cing ayeuna urang bahas masalah poli cing teh kitu cing kuring teh cik barudak cing teh tinggi net bola poli cing teh sabaraha anu lalaki cing teh ngejawab si Amir 2,43 Pak pintar murid bapak 2,43 meter pintar atuh lah murid salah atuh Pak Eden atuh lawan atuh cik cing teh barudak awewe tinggi net awewe 2,24 meter Pak pintar pisan cing teh kieu aya mah Bapak dek ditunjuk salah sahijina dek ditanya hiji-hiji. Sangkan kate sebener-bener bisa teu Sim kuring teh. Karena urang kan sejarah bola poli. Si Hilal aya budak teh karena si Hilal jika nama eta produk sidang isbat jika nama mata ngaranna Hilal gitu nya. Ngaranna Hilal jika tadina bapana pas bro kebenaran kenungguan Hilal. Cing Hilal cing teh. Saha anu nyiptakeun bola poli cing cucup sim kuring teh eta si Hilal tunggu lain tibatan ngajawab mah kadon ngahulung Hilal cing eta saha anu nyiptakeun bola poli eta budak tibatan ngajawab kadon curi kita si Hilal aduh kok ada ieu budak kumaha cing teh beda tinu lain teh cing telepon bapana Pak, iya anak bapak teh bener ya kumaha cing kan ngajawab kadon curi cing bapak ka dieu cek saya teh ka bapana teh lila ngonyong kucuk ada apa ini? Eta cing teh anak bapak kumaha cing bapak ngajarkeun teh di rumah cing teh. Ditanya kadon ceurik. Gede-gede bapak nyampeurkeun. Kasih Hilal teh. Coba. Hilal. Jujur ka bapak. Lamun bener maneh anu nyiptakeun bola poli, ngaku ka bapak. Ngaku sia. Nah, da eta mah tuh. Dinu hati jago gondeg oh iya palingan sih lain salah si Hilal geuning tiluheureun lagi kitu eta mah kocok Hilal cing lamun bener maneh anu nyiptakeun bola poli ngaku ka abah montongerakeun abah palingan oh teu sugan teh naon usaha tah eta pengalaman dinu dunia pendidikan itu jadi guru geus rupa-rupa we gitu nya tah kitu tah ieu piriwit Kang ya piriwit lamun akan percaya ya guys hampir 2 tahun tadi pakai hampir 2 tahun tadi pakai dah piriwit kan gua agama loba kan cadangan ieu mah teu nawe di imah ngan gitunya kamari sapak nempo dinu medsos dinu TV aya berita cenah cek pamarentah cenah gitunya naon rupa cenah naon nu kahiji teh tanah cenah nya tanah cenah lamun sekian ieu teh dipake coba ku pemerintah dicokot ku pemerintah cenah nya bener tuh terus rekening bank 2 tahun tadi pakai pekukeun 3 bulan transaksi pekukeun ku pamarentah dicokot ku pamarentah deh kumaha coba saya hariwang ieu geus hampir 2 tahun tadi pakai sieun dibawa ku pamarentah mata dipake ayeuna ilalawaran sejarah mah ilalawaran ieu piriwit ieu teh pameret ti wasit genrena 70 baheula teh ilalawaran teh nalika manehna keur ngawasitan Persebas harita alhamdulillah menang dari piriwit ieu mataknya aya keneh ngahaja teu di kumaha matak bau-bau wasitan merena teh aya nah gitu merenya eta sajarah sim kuring dina pangajaran dina ngajar gitu dina jadi guru kitu tah jadi loba pisan ieu dinamikana teh kitu nya tah kusabab kitu nya ka para guru ya mah khususnya ka para guru jadi urang teh sok sanajan urang bisa ngandek guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru olahraga, tetap geningan di lapangan mah komo guru SD mah kudu sagala bisa. Kudu sagala bisa. Bener, nya nah kudu sagala. Kan contohnya tadi, sok tempat kita ngajar matematika kan, setuju gitu.
Heeh, tak Tadi nama kitunya. ngarah jawabannya babari. Ngarah jawaban apa bari, tapi dah tak kitu teh barudak. Nah, eta jadi kaharep nama urang kudu diajar naon rupa hal anu can ku urang dipika bisa. Gitu. Sakitu mah ti simkuring mah. Atur nuhun simkuring Pak Eden. Pak Eden. Simkuring tuan rumah Bural FM kade Oh, nya. iya. Tuan rumah Bural FM gitu nya kade. Nah, jadi bilih aya nu neroskeun ya khususna pen-pen Haji Hasan ya kade kamu. Saha cenah eta? Ieu teh tanu bogana. Nu boga imah. Tuan taku tuan tanah tuan rumah. Nah, gitunya. Mudah-mudahan ya silaturahmi urang tiasa manjang, ya program borangan anu aya di Burawal FM tiasa manjang, tiasa sae piwerna, tiasa sae jam tayangna, tiasa silaturahmi sareng naon dulur-dulur sadaya anu di mana wae ayana. Jeung mudah-mudahan bilih aya anu aya minat, aya niat yang ameng ka Burawal FM gitunya. Hoyong gabung mangga teh teuing, mangga teh teuing. Moal disaha-saha. Gampang syaratna. Babawaan kan. Rokoknya anaknya lihat, kopinya anaknya lihat, nah gitu. Nah gitu. Bugis, comro, nah ranginang, opak, gitu. Nah gitu pangintennya mudah-mudahan silaturahmi urang cing aya manfaatna aja. Cing barokah we gitu tah. Cing barokahnya utama. Ya mudah-mudahan ke ayeuna teh di episode katilu berarti ya simkuring teh ya kamari episode ke Haji Hasan, kaduana Cep Upi Sebastian gitu nya. Sebatas teman tanpa kepastian. Nah, simkuring ya, simkuring mah wastama. Wastama Pak Gilang deh gitu ya. Pak Gilang kan ku sabab simkuring turunan Belanda ya gitu nya. Belanda ya Ben Hur teh Belanda hurik gitu. Jadi we make de dengan ari Belanda mah make de gampang. Jadi mun Gilang jadi Degil gitu ta. Eta sejarahna aya ngaran Degil teh gitu ta. Jadi upami bade mah mangga ka simkuring mah bade manggil Pak Gilang, bade Kang Degil, Mang Degil, Wak Degil, aya nu manggil oge Wah Haji bebas gitu yang syukur mah bebas gitu nya. Nah, gitu. Eta mah kumaha keikhlasan masing-masing. Nah, gitu. Sakitu panginten di simkuring hatur nuhun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.